Asih indung teu aya tungtung, karya Mang Daet. Indung kanyaahna teu pernah sirna, keclak cai kesangna jadi bukti kalayan nyata keasihna anu satia. Keclak cai socana jadi bukti kalayan nyata asih anjeuna datang tina manah pangjerona. Indung perjuanganna anu luar biasa, ngandung budak 8 bulan lilana, narohkeun nyawa ngalahirkeun harpana, ngaluarkeun tanaga nu kacida gedena. Duh indung asih anjeun teu aya tungtung, hampura kuring hampura jadi budak can bisa ngabagjakeun sapenuhna, kur bisa ngadoakeun satulusna. Duh indung kanyaahna teu pernah ilang, kanyaahna sajati, kanyaahna moal luntur ku wanci. Mugi Gusti Allah maparinan kanyaah ka indung sareng ka bapa. Hampura kuring hampura kadang sok hese ngaraksa basa, hampura lamun aya basa nu teu merenah ngait kana mana. Indung saucap nyata saciduh metu, doakeun kuring mugia jadi budak anu bisa manfaat keur balarea, ulah nepi ka jadi budak anu doraka ka indung sareng ka bapa. Indung ridho anjeun ridona Gusti Allah, dina dampal suku anjeun aya sorga, dina dampal suku anjeun aya sorga. Eta nandakeun anjeun jalma anu diluhurkeun darajatna. Pami anjeun masih nyonong di alam dunya, mugia anjeun aya dina kabagjaan dunya. Pami anjeun tos ninggalkeun dunya, mugia anjeun aya dina kabagjaan sorga. Indung tetap indung, moal aya ngaranna urut indung, salilakna tetep indung. Pikanyaah indung ku urang salaku budakna, mumpung masih aya keneh di alam dunya. Pami indung tos tilar dunya, doakeun ku hate nu ikhlas, tur yakin kanu maha kawasa, kusabab doa nu jadi budak salah sahijina doa nu pasti ngocor ke alam kubur. Indung hatur nuhun parantos mikanyaah abdi sapenuhna. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani